la'allakum tattaqun. Berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa. Aduh, ieu lain sambarangan tah hikmah tah. La'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtisalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksu pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun. Anu pelit jadi tambah pelit. La'allakum tattaqun. Nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana. Nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim. Pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan. Moal aing moal nyarekan ke sawal. Karena aing dar-dar deui. Di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa. Mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun, awewena embungeun embung jajore meureunana. Awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna, lain beungeut jelema beungeut perang. Aya teh jelema teh nu geus kitu tah. Embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena. Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh ya hirup mah moal kebeuli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di dieu koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta kakak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasa. Iyalah urang nyaritakeun tentang puasa. Puasa teh diinstruksikan ku Gusti Allah teh tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Eta teh tahun kedua Hijriah. Kangjeng Nabi hijrah di Madinah ke Mekah. Puasana Kangjeng Nabi puasa Asyura. Di samping puasa Asyura, puasa 3 poe awal bulan, 3 poe tengah bulan, 3 poe akhir bulan. Tahun kedua etalah turun ayat instruksi puasa. Maka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun puasa Ramadan sekaligus instruksi ka umatna. Alhamdulillah urang jadi manusia makhluk nupang bagus dah iman ka Khaliq iman ka Kangjeng Nabi urang kuari ngalaksanakeun puasa geus sababaraha tahun bahkan urang terus puasa datang ke akhir hayat urang. Lamun lain hidayah mal bisa jadi gigireun urang nu boga pabrik gagah jasa mobil lagi mewah jasa saja teh iman pan ka Kangjeng Nabi teh iman ka Allah urang mah hirup sederhana dibawa sederhana tapi urang mah teu ngaharepkeun hirup di dunia kos ilah di dunia mah capek riweuh urang mah hirup teh ngaharepkeun di ditu di mana di ditu di mana kiai nu urang embung teh paeh heula hirup anu langgeng buat ka ditu istimewa. Lumantak ulama salafus sholihin waliullah mah dibere kamewahan tembung kurang besi ngageser pangkat aya jelema susah jasa ngan ibadah da mantep jasa aya nu mere habar malaikat Jibril pan malaikat Jibril teh sakumaha migu kamari geus dibejakeun ku kula bahwa nyana teh mawa ilham mawa karomah ka para wali ngabejakeun Bapak ngan nyana teh ngawon Jibril bahwa bapak teh ieu geus aya ngaranna di surga na nu mantak asup ka surga ieu kelompok fuqara fakir. Alhamdulillah geus bae tah kabelah dieuna lantaran atuh hirupna ibadah bae nu daratang loba kabelah dieuna aya sudager
datang kemudian manehanana barang berek nak rada loba ceriknya cek sudah gertek kok kurang si cerik teu kunaon cek kana ai teu ditarima sodakoh didinya kahalangan berarti teu menang ganjaran ai ditarima kula ngageser ngaran kula di sorga. Tah ieu mah perlu diketahui bae kula lamun teu narima didinya teu menang ganjaran. Tapi lamun kula narima ngaran kura di sorga ngageser tina sabab asup ka sorga fukhara kuari kula buating ka sorga buah henteu lantaran ieu leuwih ti poe ieu dahareun teh aya ajang isukna deui sabulaneun aya tah ieu kula mah khawatir tetep kumaha cara ricing beta duaan kabeh percis kos kiai ku ari bae kitu mun dibere teh kos kitu pan proposal mah lulu pan kiai goblok tolol teh mah teu mikir ngaran urang di akhirat teh deuk make ngaran naon deuk make ngaran naon nu diandalkeun batur mah fuqara di akhirat teh bakul mah goni lantaran teu boga rasa sugih dibikeunan bae batur mah ieu teh tahajud anu ikhlas batur mah zikir ai urang andalan urang ke di akhirat naon tah teu boga kan urang mah pikiran kitu teh teu boga mentek paeh teh sangheuk paeh teh mun ditawaran paeh boro-boro nunggu anu kolot ge heula tah eta sangheuk teu pede nah ieu Kangjeng Nabi puasa teh kos kitu langsung instruksi Ramadan alhamdulillah tepi ka ieu jol jelema dongeng ya Rasulullah baheula aya hiji jelema ngaranna Kisamun memeh Nabi Musa eta mah nya nama berjuang bae mawa pedang teu eureun-eureunnya nama terus bae teu meunang manggih kafir nya nama wagah jasa diciptakeun ku Gusti Allah aju pikiranna nya nama hayang duawah bae geus asal aya kafir pewa ku nyana deuk iman teu sia ka Allah iman salamet teh iman pedang oh teh lamun kos kitu urang memehnya napae urang teu lah eta geus kitu bae jara 1000 tahun mawa pedang bae teu pernah diasupkeun ka sarangkana pedang teh pake dakwah bae asal magi kafir tanya Islam teh sia iman moal teh iman tuglas 1000 tahun masyaallah teh si ganjaranana 1000 tahun atuh lamun anu perang Uhud bae sakitu perang Badar bae sakitu Hunain bae sakitu dan perang-perang nu lainna hebat jasa atuh ieu mah 1000 tahun mah manggul pedang bae masyaallah kan tamang geus asa nyaritakeun urang mah pan kuari pedang na kitu boga pan dina bogana ge pan lain jang dakwah urang mah jang neangan di ditu tuh di mana kayak di ditu di mana pabrik jang ngageng urang mah limbah ngasal aya bae kieu ada lagu sia sembarangan sia asup ka pabrik kos du bogana teh kos bogana nya padahal bogana sincek nya Gusti Allah doaku lamun kos kitu mah wani jasa jang di pabrik pedang wani dikaluarkeun jang awewe pedang wani dikaluarkeun ai kitu mah jang nu teu puasa bulan Ramadan pedang nyelap tewaniin ngeluarkan pedang blon sama jawara goblok tolol sama jawara kos gitu lamun nya ge wani tah pokona mah asal aya nu ngarokok ha sia goblok sia nagara aing ge pasar kemis teh nyawa aing jawarana aya teh rokok dieu sepunyana eta jawara kakarake tinggalnya na bae hak we tolol teh budak dakwah tah naon duh hese jasa hese jawara di pasar kemis, jawara di Cikupa, jawara dengan jawara kos gitu doang, jawara itil malulu. Beres. Tah, da jawara mah kos gitu, asal aya bae nu ngarokok udahan keluarnya dari mobil. Langsung tolak cangkeng. Hah? Nagara aing sia. Ulah gara-gara sia ngarokok di pasar kemis siksa turun. Satuntung aing aya keresan, najan aing teu puasa. Kos bener pan ngomong tah. Kos bener tak ngomongnya ada jawara ulah ngundang siksa sia ngerokok di negara pasar kemis urang mana sia mah lain urang dieu aing urang dieu kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing tolol kada kita rokok
jeung duitna. Wah, ieu mah preman beneran. Mana kepala sia? Sieun pasti kepala. Bagi dua bae. Oh, lalu ngomong. Jawara goblok. Tah lamun aya jawara ka kitu kalau mah salut biasa kajin geus teu puasa ge ngana kajin. Kajin geus teu puasa ge kajin, teu salat kajin asal eta bae amankeun tah. Amankeun. Mun kadenge aya nu zina bulan puasa amankeun. Nah, ieu mah mantep cenah jaganna ya. Amankeun. Pak. Kenapa pian sia enggak pakai celana? Sono. Kemana? Rumah saya. Sono ada kamar khusus. Udah tenang sono. Cek si mbaknya tuh bukan masalah kesononya, hitungannya berapa. Udah tenang, 2 kali lipat dah sono. Jawara ondo atau pokok situ. Tayo nu ngamankeun ye. Kula lamun bulan puasa diondang nyalateun, teu ai teu kadeuleu, ai di deuleu, pan teu di deuleu, kadeuleu. Ai teu di deuleu, kadeuleu, ai kurang di deuleu, kadeuleu. Ku hasis yang ngomong. Kayang mah nya merek ke kai. Ieu kieu indek. Aduh, aing bisa gelut di dinya. Kajen aing mah menang ge. Aing moal kudu eleh gelut jeung nu kos kitu mah. Moal asalnya nana ngaringkus 12an peres wae. Palian heula. Tah Kanjeng Nabi didongengan kos kitu teh langsung peureum tanggah ka langit turun ayat Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Muhammad lamun nu baheula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup sapeuting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup lailatul qadar khairun min alfi syahr das leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun lailatul qadar ya Allah ya Rabb tinggal urang ngintip bae ku ari mah pohara jasa teh lailatul qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun, ribuan bulan, ribuan poe, tapi urang mah aja sapeuting doang. Mun kabeneran magih Lailatul Qadar, aduh geus indah jasa. Indah jasa. Masyaallah. Tah ieu urang mun nyaritakeun puasa kabagi 3 hiji puasa syariat. Nomor kedua puasa thariqah. Nomor katilu puasa hakikat nusok diomongkeun kurang puasa umum puasa khusus puasa khususul khusus lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teu dahar teu nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teu dahar teu nginum teh jima nu gering rada cager saeutik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teu dahar teu nginum teh jima mah disebut ge puasa umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu tetangga urang puasa teh kararitu di kantor puasa teh kararitu di pabrik puasa teh kararitu di jalan di pasar puasa teh kararitu umumna manusia puasa teh kos kitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga masyaallah mantak cing eta puasa kos kitu aduh nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beuteung teu dieusian ku dahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naek ku ari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditingalikeun
celi urang ulah sakarep urang didengeken dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambeukeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek penting mata ku urang dijaga nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV Pak kuna dikaluarkeun renyek aja orang neuk meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu geus Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah pasti yes, kadanannya nangan nasehatan ka anak, ka pamajikan, ka incu mah bisa-bisa diri sorangan geura di akhir zaman kieu. Geus geura metak di jero kamar, geura bersihan, geura pel, sajadah geura amparkeun. Tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20. Kitu keneh Quran 20 30. Pak loba amat jualeun. Siapkeun ku urang bulan Ramadan yang komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang meungpeung di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teka mamana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tah nya ieu jang sodaqona 10 juta waduh pemajikan lagi geus bunga biasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana sakieu kongkorong kongkorong bebe jaka salakina ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tawa kos kitu atuh suatu ngangeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di kamana ka haji ulah diganggu nek di kamar bae ieu kalau ke masjid, ke sakapang waktu dek maca Quran, sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila, diturunkeun anak dina bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi abah lagi sekolot, yang mendek metak bae jacak kiai ge, ai puasa umum mah gampang, tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean, dedengian, ambean, omongan, raragapan jeung lelenggan. Kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae. Eta mah memeh der geus ka sorga teh jero. Memeh der geus rohna geus aya di sorga. Memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga eta mah geus kitu. Ya Allah. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariya bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasutun maghfirah wa airu itqun minan nar lain lalagaan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagaan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa
di bulan Ramadan teh lain nyaetikan dedeulean endahan nambah nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula di kapuri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore begitu ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya Ki Hajian Ki Haji Nokolot kan itu. Nek naon deui Fajir ka mana? Balik Ponteng Suri. Lah bohong. Lalu ngomong jadi lah cenah tuh. Variasi doang tuh Ponteng Suri ge. Terus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng. Aki jadi kasurupan kieu. Coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lempangan maningan hees tasubur hees kudang lohor sholat zohor tekudu make sunnah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deh di tempat sholat udah nasar asar ge udang maghrib beres geus aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus sama puasa kos hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentar neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae pemajikan negatif meleh ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tong puasa kos gitu lalu ngomong ini baik urang babarengan ke di akhirat kanyawan ge ieu batal gitu aya anu nyekelan tasbih dihareupeun imah ye baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareng wiridana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beuntak masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh coba aja putih basia baca hideung amat lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tah tanyakeun deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh aki-aki teh ku galedeg gitu di imana ge kadoana geus teu beres atuh di deui galagat ku jana ge mata ieu deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deuk di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam keluar dicocokan gundang gendung dung jar ditalebos kitu jauh begitu dek gundang gedung asan teu naon pugu tabrakan goblok sia eta ceuli ceuli masyaallah Yahudi pohara jasa ya nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah
itu ibadah datang kaya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu menang prek ceuli kudu terus bae jaga coba mata Masya Allah teu kuat gase cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 Hese kau datang ke ulah boga TV mau ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa. Geus mantep jasa kasana aing ieu geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah. Geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep. Bu, ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi. Apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluar nya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khusus eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah. Jadi merenangan isi nagan nggak makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah iya bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedeuhan tapak napaan dedeunyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak hulunya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu mantak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan di istighfaran per anggahota. Ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu. Tidak dedeulean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura. Dedengean anu henteu diridhoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat sholat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos lain zikirna zikir mah dek dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal Ambon gual ada teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon
babetkeun habat tarekat kos gitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugih illallah na ge buleud la ilaha illallah illallah diundang bae kanu susah illallah la beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek tarekat sih kos gitu ieu tah tarekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jakeur menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tepatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus geus diistighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideulkeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musik tuh ya nah mulai itu hari terus we dek sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot ampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh gunaku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut tarekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantap ieu pendidikan tarekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu mah can norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem man jadi kieu sih norekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae tarekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal lu handap cing ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup tarekat pagawe teu masantri asup tarekat pejabat teu masantri asup tarekat gede hulu sia kene nomor kopeana ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh tarekat teh oh kuari mah aya perguruan tarekat sakumaha penca tarekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek beuh komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat ja birahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese
urang resep jasa kajaipongan, resep jasa urang teh ka keliningan, resep jasa urang ka degung, resep jasa urang ka rock and roll, resep jasa urang ka kitu dangdut, resep jasa urang teh ka jazz. Nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep ku urang deuk saha nu nahan tamaja moal bisa tamaja ka resep. Dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa. Boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan, tukang es sial jasa deh musiknya dangdut, tukang es blon tah tukang es nengong 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 ye cek urang teh lagu omat tah nengong 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 urang kagarak datang ke Goiril Magdubi neng nong oma kajen ku oma neng nong 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 jangan musikan siapa sih goblok kebudak musik nyanyian instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke salat saya nu bisa ngahalangan moal bisa aya pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat. Awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar, tidak belajar supaya bisa, setelah bisa supaya jadi ahli, setelah ahli orang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat. Tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah wakamikiran selanjutnya makom tobat teh nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul lengan suku lengan gol bu mulai geus ti dinya tah warina le motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak buka kaisi dulu. Tah, eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati. Mulai urang resep kamio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah. Naik urang ku hari ka Avanza sabaraha duit si eta. Timbul joro-joro ka jero hate, halang-halang leuwih gede urang ka Allah. Lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh ka halangan tadi maka karakumio ku hari mah geus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah kuara jasa malah asup torekat na ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat ge hikmat tuh kos kieu mah hikmat papan ilmu juri tah mah kos itu torekat mah ilmu ka Allah ndek ma'rifatullah wa rasulih mah ndek hayang boga nur ilahi eta lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ye naik mobil hebe nu geulis naleukeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun aki-aki naleukeun kos kitu bae normal nih normal sih normal pantas aki-aki aduh aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis pareu capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai itu tadi mana di dalam bah tekan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mentak eta norekat ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula
datang ke terasa orang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh ajupan tengah peuting zikirna ge keunahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai ku ari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud deuk neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai deuk menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu baca dajang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur wali atuh kos kitu bangpak ngaranna nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nyana dibere urusan Allah deuk ngariung deuk ka mana ye deuk ngariung maksudna naon susuganan nyaputnya maksudna susuganan yang melibat mobil kiai bangpak teh kos la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah deuk aing mah deuk dakwah deuk ngajakan jelema deuk dika Allahkeun adapun mere nyana urusan Allah tah aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah eueuh dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi taala dakwah lillahi taala naon bae lillahi taala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinna astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe ih dilarang ketika aya musik ih dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus ih pan dilarang jadi otomatis tet ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideuleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dorak rugi 12 eta pos itu ye nyana bogoh henteu haju urang dideuleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres nya bogoh ieu teu bogoh ih tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat ih atuh nyana urang-urang ih atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalangna geus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketiga aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketiga aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakalelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung nginum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang leumpang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu leumpang ja aya disatukangeun urang nu ngaleumpangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah al-jabbar jabbar teh maha maksa urang dipaksa kuari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nah maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakal pae duit lo bakal modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae kuari urang dipaksa titah hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah dikamanakeun liat titah dikallahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieu lah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu he jelema anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bi silatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun he jelema anu ariman kutiba alaikumus syiyam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min
likum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu bara heula ngan nu bara heula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti fajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tungtung nanu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa. Aduh, ieu lain sambaranna tah hikmah tah. La'allakum tattaqun manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksu pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh ja hirup mah moal kebeuli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuaring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat tah si budak kunaon yang di SMS teh di dieu koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar poe ki 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang pahangna ka mana? Lawan dieu suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu. Engke nyana panas. Gelisah. Ya minimal sungut pahang lah. Sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut. Tuh pasa pelet eta. Pasa pelet teh siapkeun 7 batu. Teuneun di hareup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan. kama layantal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan artina Allahumma layan Gusti muga ngalemeskeun qalba disarwiti kana hate disarwiti kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti wasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka imah sarwiti Imam Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa. Tah mun ragak ka batuna bleg. Nyana ngarenjak. Ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'allakum tattaqun ieu. Siapa kuasih. Wirid kadua kali Allah. Panjang direkam ku sialah. Aduh. Beres, tiupkeun deui ke jam 12 batim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Sarwiti. Blum. Kerenjang nya.
bentanya nah mulai tapi saya malam kedua mah ya tilu berarti itu kalau Yusuf lihat dia batinni roh itu ada sanukan kawan samsul kamar ada itu fuh serviti Zaid la'allakum tattaqun lalawara leles ujian hatena ujian awalnya kakarak tilu peting geus Zaid kaopat peting manyana geus mulai lempang keluar asa kadeuleu bae euy Zaid aya ucing ge euy Zaid ucing Zaid sia mah rarasa aing Zaid bae cek cenah geuleuh jelema kasep amat itu sakos ge Zaid bae tabeh Zaid besa dunia nu ayangan Zaid doang lain lalawara eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teh dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasa resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung ponteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan sirupna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep pareunana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabeh mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatubo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu kurang rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus. Eta urang mah teu ngitung-ngitung kumaha pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum tattaqun ari la'allakum tattaqun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika urang neule anu dipake ka haram ku Allah ruhani urang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku hari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku hari tuna kecenderungan hati maulul mayulul qalbi
tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk-makhluk dijaga luar biasa nu mantap. Makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae. Nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya. Nya nangis ka Allah bae. Ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa. Sakabupaten hiji ge boa, saprovinsi hiji ge boa. Ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat. Ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna. Ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna, boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana. Ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana. Ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neuleuh rupa-rupana tapi neuleuh nu dirupa-rupakeun 5. Lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar ti 5 perguruan di Indonesia, di luar Indonesia, sadunya 5 bae. Ketika aya nikmat, urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah. Ketika urang menang musibah, lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji bae Allah. Ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana. Ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang. Nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura urang terus bae ka dieu ngan eta mah sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir. Nah silakan timimiti la ilaha illallah warida kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantap kulaba eta ngadenge nu zikir teh lantaran teu guguru hese. Nah kukula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajian sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hate ge sarua la ilaha illallah. Ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancar itu guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli tarekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dasar ke sajabana ieu nu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat aya jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir ge teu bisa atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng jaruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mundek halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat. Nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu mah zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat
makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan tarekat pertama jang narik-narik illallah illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputingna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng men kene kos ku dewek eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lembur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain kitu lain ih kumaha sih ieu hese kita dita istighfarna tuh sia makin ka ditu makin izin makin bungka nyahoan bantah ka ditu nama aneh guru tarekat teh kadang-kadang make lepis bungka nyahoan make tudung ka ditu nama make ieu dan kadang-kadang belangkon atau ka dieu make paranti Jawa teh kadang-kadang tudung naon paranti Jawa teh laken dan mantak di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru tarekat eta geus atuh beda sorot matana lain deui tah ikeur carita tah nyana mah tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah